Urangnya bakai maki Zaid 100 bus 100 bus sabesna 50 kali 100 berat bodoh amat sabesna 50 waris 1000 bus lumpat ki Zaid embung nyuguhan bating atawa kata tamuan sabus 50-an urang sorangan ki Zaid nya ngabri otomatis kan nyana uluk salam assalamualaikum kadang tiluan opatan kadang bareng assalamualaikum teh kan ki Zaid nama sorangan tah eta Ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang menta tulung ka sasaha eta Ki Zaid wajib ngajawab salam wajib ain tah mah sunah ain hampir mendekati wajib lamun lobaan Ki Zaid Zaid ger cicing di imah aya we meureunana 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang pilkada sepi tidak ada lawan kos eueuh jelema bae di Kabupaten Tangerang mah eueuh lawan tarolol ta partai atuh lawan habak boloo atuh aing nu izin mah pan ieu kos eueuh jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naek wah payah ya PDI parah ya lawan nya PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui ayo naon deui atuh nyawan sia jeung aing mah tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun jawani sote ngahambur-hambur duit jang ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe buah mobil geus 5 dibikeun ku abah nu kolot bangek ngek bae eta orang boga harepan teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik tuh mah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datangna saurang assalamualaikum nah ieu pardu kan ngajawab tah ngajawab teh pardu aya anu salam nama sunah ngajawab nama fardu kuda tadi fardu ain eta lamun sorangan bae lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan assalamualaikum ceki Umar teh Ki Zaid didinya keur caricing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun eueuh nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an dora kakabean lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab ngan nu ngajawab menang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureunana 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darae ke sia tah heuy ieu teh tiluna udah datang RT ge geus pegat uratna RT susah emang harapanna berkat doang tapi teu kitu sebenarnya mah kumaha nu susahna nu susah tapi rajin bermasyarakat nu susah rajin di ka masjid nu susah rajin pengajian malah mah lobaan nu karunya urang tahlil
jelema susah tapi nya nama rajin jasa masya geus ulah hayang berkat ulah hayang naon bisa urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya dibandingkeun nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae ai kunaon refleks amat sih nah iya fardu kifayah urang ngariung di imah 50 100 200 jol jelema datang assalamualaikum urang mah kadang-kadang kan ngajawab waalaikumsalam kabehan masalah marina ngajaran tah kabehan tapi ku saurang ge waalaikum salah nu sejen teu doraka tah eta aturan ngajawab salah timbul pertanyaan kumaha lamun suluk salamna bocah cilik iya bocah mah cilik ge mengkonon sirama orangna bocah ini cilik bocah cilik ya budak leutik sudah di bawah balik umur 10 9 tahun nyana geus pinter lantaran guari mah dipagahan di TK guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok muncan waktuna pada di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun urang dek kawin belajar ilmu nikah urang dek dagang belajar ilmu muamalah perdagangan urang dek jadi pemerintah belajar ilmu kepemerintahan. Nah, ayo budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun disai-sai masyaallah kumaha cenah teh kiai wallahu a'lam bagus apa henteu wallahu a'lam bagus baik niatna bener apa henteu guruna lumayan tumpakeun kana beus saurang-saurangna eta tah permaksudana kos ka teu malulu permaksudana tah eta ibat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca waduh kok di DPR bae studi banding podol sero studi banding naon ya eueuh pibuktieunan Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur datang ke saiki ya ora ono biaya mah pira itu wede mengkonon ge nah kronjo manjing ge aduh kebel tahun gara-garana Jawa kos gitu mah kebel-kebel ka Sunda deui tah ku ari mah nuruk salam lah budak makan budak sepira ge budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklif nah nyana uluk salam assalamualaikum ngariung nyana geus saroja yang berkat beureun ieu mah pada urang nabe ulah kada ku Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe anu hayang nunteu atuh henteu ngan nunteu ka poe hayang Assalamualaikum salam budak waalaikumsalam ceng dideukna ceng dideuk ta eta ngajawab salam budak fardu kifayah ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan nah eta ngaranna geus pinter timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek nah iya mantep ya timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikir nah lamun awewe tafsil lamun awewe nakolot geus teu pikahayangin tarolah geus eueuh pasiran lah ucayan gitu tah eta mah teu ada dijawab teu ada ini kos gitu mah tapi lamun budak ngora anu masih kene ngajepret nah
Ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat sebab bakal nimbulkeun fitnah tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat. Awewe teh sorana bae sorana tah. Cik sakaul Imam Syafi'i mah aurat tapi cik mazhab Hanafi mah teu. Dan mentak urang guari make qori'ah. Eta teh jadi masalah sebenarnya. Sora teh itu jadi jangan gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengekeun sora. Eta kan jadi doraka. Komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki. Kiai lalakina mah blon tah. Dicekul mah lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah. Atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon tah simana sia. Atuh ngadengekeun awewe ku lalaki awewe baris awewe bae. Dipermasalahkeunlah ngan tetap akhir ujung-ujung nama tergantung kumaha soran lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira wah iki mah saking mauk deh urang teh lamun deuleu awewe gelis lo mantep lah urang ditanya eta mah nyana nanya arep di mah bedi genderuwo teh naon ieu maksudna teu menarik teh awewe pan awewe mah lembut biasana bade ka mana Mang Fendi kan geunaheun kana hatena neng bade ka mana neng bade ka ditu dijajabkeun atuh kumaha Bang ih sulamitan kolot-kolot. Mang Haji mah tidak tahu diri. Kada sora teh awewe kos kitu. Timbal lain kan atuh. Urang hajureut teh sakitu geulisna ge ngadenge sora teh ngadenge sora. Harapan geus. Geus harapan geus teu hayang urang teh hayang geus embung SMS-na ge nu terina aya soret.